Warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina siaran Kang Dedi, kangge wargi-wargi urang Sunda, atanapi wargi-wargi sadayana ti saluruh Indonesia oge dunia. Kangge ka wargi-wargi sadayana ayeuna ngabahas naon Kang Dedi sareng Neng Icih pantun naon? Wargi tiasa ngadangukeun di YouTube-na dugi ka rengsena supados raoseun nya supados paham naon caritana, naon anu disiarkeunana. Itu kayak kawargi. Tapi tong hilap kayak kawargi sedananya, Kang Dedi ge bade ngaturkeun nuhun kayak kawargi-wargi nu parantos subscribe, anu parantos ngarojong channelna Dedi Kosmo. Anu teu acan sumangga diantosnya subscribe-na, ngarojongna, jempolna, komentarna sareng mun tiasa mah dibagikeun atanapi di-share. Supados teu nyongkolong teuing kana waktos. Sumangga ayeuna mah urang dangukeun naon caritana nu ayeuna. Sumangga! Acrutan. Ngaheos mun ngaheos. Aduh, Ci. Ayeuna mah urang puterkeun laguna, Ci. Urang naon teh, urang pasihan heula pantunna, Ci. Mana atuh pantunna, Ci? Nya ieu bade dipasihan ku abi teh, pantunna teh. Sok atuh pantunna, Ci. Pantun eta teh pantun ngabohong, Ci. Ih, abi mah tara ngabohong, Kang. Mulung Tanjung tengah gunung, menang cangkilung saguruntul. Nurus tunjung eta bah dukun. Cenah nulung malah rahul. Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Urang lajengkeun deui Cihyu. Hayu atuh Kang urang lajengkeun deui ya. Urang angkat deui telepon-teleponna anu narelpon nu haroyong request mah ngasoknya di 861 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. SGT Radio Samhanan di Rojong ku Rojong PDO Des Spleng. Nami ieu mah. Wilujeng Sonten AA, Wilujeng sonten aki dahlan. Wilujeng Sonten Teteh. Wilujeng sonten. Iya abdi nambah deui yeuh. Mangga sok da nambi kitu sawios-wios. Nonton lagu riweuh we ah. Riweuh, alah tah Mohon. riweuhnya, riweuh mangga sok dikintun-kintun Kang ge. Spesialna mah kanggo Mama Mohon. Sri Hartuti anu Sri di Hartuti. Manggarai teh ya. Oh, mohon teras. Anu tadi nyanyikan lagu Pageuh tah. Mohon tadi teh pageuh, mohon. Abdi Nuhun. hayang muterkeun lagu riweuh. Riweuh mangga ieu bade disiapkeun. Aya pantun yeuh. Sok pantuna kumaha atuh sok? Kangge Mama Sri Hartuti. Sok pantuna sok. Jeruk Garut Cikaruncang. Alah, terus? Jambu air di Wanaraja. Cakep. Cemberut sayang kebujang. Alah. Terus. Susu air untuk dirasa. Teu dirasa sih Eta kumaha itu susuna susu air encan. Ih, abi mah tuh seueur ya mah tos dipasahkeun ka PAM eta teh. Gitu Nya, nya. seueur pisan cairna ieu teh. Aya deui. Sok hiji deui sok pantuna kumaha. Naik kuda ke Kerawang. Cakep. Teu eureun di warung. Teras. Aya duda menangkeun perawan. Terus. Teu eureun mururung. Eta mah mau teu capean siga mah teu eureun. Mururung. Nya teu Kecapean. Ulah boga pikiran negatif atuh teh. Moal abi mau negatif, abi mau positif, positif. Ame sae. Positif bae. Mohon positif ame jadi. Gitu banyak. Assalamualaikum kan banyak kangge sadayana nya. Mohon. Bame dua mah aya lagu eta menang teu. Kidahan ieu riweuh teh nu bade dihaluankeun ku saha, bade ku saha riweuh teh? Hoyongna. Eta
eta anu pun istri Aya nu ku bungsu Bandung, hoyong teu naon? bulan Bungsu Bandung, bungsu Bandung. di Bandung. Bungsu Bandung atawa nu versi Bajidor? Ya naon be? Anu pop atau napi anu Bajidoran? Anu eta Naon? anu pop. Anu pop, ya, iya, aya ti bungsu Bandung atau napi tinu sanesna aya anu pop meseur, aya popna. Nah, menang da lagu dua. Naon lagu naon deui eta teh? Curug Cinulang be. Curug Cinulang, alah Temen. keun ke si Ici sina nyanyi Curug Cinulang lah. Biar pasiara mah ganggo Mama Sri Hartuti anu di Mohon. Manggarai. Mohon. Ya. Etanya spesialnya. Spesial. Oh, siap. Mohon. Superna. Mohon. Superna jeung Tete Ici. Mangga hatur Jeung nuhun pisan. Dedi. Hatur nuhun pisan. Iya. Mohon kitu. Teu nuhun notesannya. Mangga Ki Dahlan. BDO memang Cespleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etanya alhamdulillah tak Dahlan masihan pantun ka Ibu Sri Hartuti. Nya, aduh, mah Ki Dahlan nih jago oge nya pantun. Engke dibales lah ku Ici. Nya sok mangga dipengkereun Aki Dahlan saha nu bade telepon di 861 Tadi teh aya Mama Eti, cenah Mama Eti teh nga-WA, apunten teu tiasa naon teh, teu tiasa on air, kumargi aya halangan. Hoyong dipangmuterkeun lagu sana teh Layung Koneng pemain telepat mah nya. Mohonkeun ke diputerkeun Layung Konengna. Nu konengna nu kumaha? Nu koneng pias atau napi nu koneng kolot? Kang siga eta wae cet wae pias atau nu kolot. Atuh nu biasa we nu biasa. Layung Koneng nu biasa. Nyakeun ke diputerkeun Layung Konengnya. Lamun Layung Hejo kumaha? Layung Hejo can aya meureun Kang. Nyakeun ke Layung Koneng diputerkeun. Tah Kang Inu sanesna mangga diantos di 8 itu kamarana itu orang Sunda teh. Nyakeun we eta mah Kang nuju ieu sikeun mah nuju 1.000 kata 1.000. Bade aya hajatan sikeun mah hajatan itu Kang Pradana gitu nelpon itu Kang Pradana diantosan teh nya. Heeh, ada kajak malam mingguan ieu teh Kang Pradana teh. Aduh geuningannya sumohon Kang eta teh Kang ayeuna teh mendingannya tos tak kaping sabaraha ayeuna teh Kang. Ayeuna mah geus tanggal 7. Geuningan teu karasa geus tanggal 7 deui nya. Padahal cik keneh kamari boga duit ayeuna geus rada kosong deui. Sugan we atuh Ci. Sugan naon Kang? Nya kitu. Lain kitu sugan kitunya aya nu nganteuran kitunya. Sugan nganteuran dia teh. Ici teh keur teu boga pulsa sugan aya nu pangmulikeun pulsa. Pulsa naon Ci? Pulsa HP jeung pulsa listrik Kang. Listrik mah lain pulsa meureun token. Lain token Kang, teken. Token Ci, teken Kang. Token, teken. Kumaha maneh lah aing Ici mah sagala wae eta teh. Nya atuh Kang eta mah nya kumargi naon teh? Orang Sunda mah nya resep eta teh kan lagu-lagu Sunda seuseurna mah Kang. Tapi memang alim nelpon eta teh Kang. Kunaon eta teh? Duka panginten. Nuju ieu nuju sibuk, duka nuju naon teh? Nuju teu aya eta teh. Teu aya naonna? Nya teu aya pulsana. Sok kitu maneh mah. Loba pulsa mah. Loba eta di konter. Tinggal datang we ka konter. Nya tinggal datang kudu mawa duit, eta teh bukan duit mah moal dibere. Nya kamari ge abi kitu Kang, abi teh boga pulsa datang ka konter cek Akang datang ka konter, abi datang ka konter. Terus nya pas di konter teh abi teh, "Kang pulsa Kang." Pulsa naon? Pulsa naon nu dimenta teh Ci? Nya eta teh abi teh cek nu tukang dagang teh, "Pulsa naon cenah pulsa naon?" Pulsa eta pulsa Tri. Pulsa Tri. Teu aya cenah.
Nya cenah bilang teh pulsa tri teu aya ge pulsa itu, pulsa naon teh? Aya ge pulsa asin. Lain tri, ieu mah tilu. Oh, tilu. Nya eta teh, eta teh nomorna can nomorna. Ku abi teh dipasihan teh nomorna teh Kang. Dicatet eta teh nomorna teh 08 sekian eta teh dicatet ku abi teh. Terus kumaha terus? Nya kumanehna teh dieusi eta teh. Dieusi. Oh geus dieusi? Asup eta teh Kang. Pas eta, pas eta teh nuhun nya Kang nya. Bengong kita tukang pulsa teh Kang. Ngabet bengong. Nya abi kan langsung nuhun langsung indit. Bengong kita tukang pulsa teh langsung nyampeurkeun. Neng. Kumaha teh neng. Nya eta can bayar cenah. Punten ieu teh saur Kang Dedi saurna teh nyanak pulsa di dieu. Ngendalkeun ka urang maneh mah. Nya eta teh terus ka abi teh. Oh nya tuh kitu mah cenah engkeun ke ku abdi di eta Kang Dedina. Pantes kamari aya nu nagih eta konter ka urang atuh. Maneh berarti Nya abdi Kang eta teh da atuh abdi cicing di dinya teh. Cicing eta teh Suganda nu mere pulsa. Abek teh ieu boga akal Suganda make ngaran Kang Dedi gitu bisa. Tadina mah teu bisa tapi abi mah ngakalan we bere nomorna heula pas dibere nomoran geus dibere nomor geus diasupkeun ka karab make ngaran Kang Dedi. maneh mah situ balik pake ngaran urang atuh. Iya tuh Kang sugan we atunya engke di mah moal ngaran Kang Dedi ngaran itu Mama Eti. Entong Ci Mama Eti mah itu nu loba duit Aki Dahlan. Aki Dahlan mah sieun abi mah. Sieun kunaon? Sieun di teangan eta teh Aki Dahlan mah da loba hutang cenah. Bohong sia Ci, mane sok kitu Aki Dahlan mah tara boga hutang. Oh tara boga hutangnya. Sugan teh Aki Dahlan teh aya margana. Marga naon? Si loba hutang. Bohong teh. Sia mah sok heureuy ka Ki Dahlan teh, engke di ieu sia ku Ki Dahlan, naon teh diamekan. Ih, keun we lah asa encan nyawer mah abi mah ngasina ngambek Aki Dahlan teh. Sina ngambek. Kumaha ke abi mah hoyong-hoyong terang we teh ngamokna siga sapi henteu aya ajruk-ajrutan. Ngaheos. Aduh, Ci. Ayeuna mah urang puterkeun laguna, Ci. Urang naon teh, urang pasihan heula pantunna, Ci. Mana atuh pantunna, Ci? Nya ieu bade dipasihan ku abi teh pantunna teh. Sok atuh pantunna, Ci. Pantun eta teh pantun ngabohong, Ci. Ih, abi mah tara ngabohong, Kang. Mulung Tanjung tengah gunung, menang cangkilung saguruntul, nurus tunjung eta bah dukun, cenah nulung malah rahul.